Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Tak kunaon sih pian lompatan. Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureut ka Marang. Wah. Bobo. Rongsok. Ember soe ke kenceng bolong, lapungan atuh. Neng, keur ulin enggak? Sebian. Ih, semai euy. Wih. Aya nu ngulinan euy. Jampe Mang Komeng eta manjur euy. Ayeuna mah. Aing ge nya teu sia-sia guru ka urang teh. Manjur pan ayeuna mah jampe Mang Komeng ya. Engke mah mau bakakak. Udah ada gedean deui ka Mang Komeng ya. Jeung kajeun lah biasana setengah gantang ge, engke kajeun di ditu diliwat nama. Urang jampean deui ku Mang Komeng supaya tepi ka bobogohan pikeun ke kakawin nya. Jampean deui ku Mang Komeng ayeuna yeuh. Supaya bikin payu aja Pak Boy. Syah. Keras kena bong tu waras mah abong ini rempuk-rempuk si bilang udah biar waras biar jag-jag. Menang awewe deui. Boro-boro mati eta mah ibu urang. Hah? Gimana? Heeh. Aduh aing geus teu manjur deui wae jampe ke angkrit teh meureunna. Kunaon ieu? Ya kengal daun sampe kurang. Nu kamari Ibi aya ka dieu eueuh. Iya, bawa balik. Balik. Heeh. Duh aing mah boga teh nomerna rada mer-meran teh mah euy. Teu boga. Hitung ieu naon ngaranna hitam ge hitam manis teh euy. Aduh, resep Mang Komeng tah. Kan Mang Komeng ente nomorna. Ente biasa. Untuk mending teu diteang. Mang Komeng teu kau nu anu mear. Loh, Yan. Mang Komeng. Ulah tuh. Awak lah ya. Aduh, Mang Komeng. Aduh, si Tian kuat nyare, aing aduh. Si mah heureui teh di kamalinaan dan si Jeng kos kieu ye. Mang Komeng diuk. Aduh. Tungganya. Urang dek ka dokter heula. Aduh, kadek. Meng, eta kunaon bangsa kuat di cangkok itu? Ian heureui goblok di kamalinaan. Sia maturan acan teh jeung budak wae. Mana jelema aing ngomong nang we bidan jalan deh. Aing got geus cangkel mang di tadi. Aneh, piraku neang bidan emang arek kanjuru neang bidan dokter atuh. Oh, nya sugan nang dokter sugan tadi teh. Nampo cike Meng. Oh, Meng. Woi. Ye. Ya, akot teu anak teu bapak lah ikut aduh nyeri ampun dengan aduh. Nyeri kana Meng. Nyeri deui aduh. Ih, sebentar ini nyeri ya. Hese ngalieu ke ban hese yo. Ayo, lamun dikagigirkeun bisa tuh Meng. Wah nyeri aduh. Bisa. Teu bisa aduh. Aduh. Tang ngopi yang mang. Saya eueuh. Ai cai mah di dapur. Bisa ngopi buat jauh-jauh ka dieu minta cai ka aing. Nya urang keur di sawah ngangon. Itu di si Pian tuh di dapur. Oh, nya geus atuh. Pian mah. Oh. Pian. Mang Komeng. Nah, ngopi urang ieu dah aing. Teu mau mana cecer mah tadi. Ayo kajar we. Aduh. Goblok si Pian. Ongko aing cita asup. Tapi bandar ditutupan aing kuat nyeri dijedugeun. Mun Mang Komeng. Ai sia masih aing ongko cita asup tapi panto dipondetkeun wae aing kuat nyeri dijedugan ka panto aduh aing mah. We, po. Ya Mang Komeng. Ba kajar. Jeduh aing. Aduh. Goblok si Pian bener-bener aing geus ngejedog di dia. Luar weh. We Mang Komeng dista kajero, mun itu kajero. Dista kajero malah diuk doe. Aing dura setakan jero tapi pandor ditudupkeun deui aing dijedug deui Pak. Bisa serangan we.
Ngadu kan dia buat nyari ulaing aduh aing. Kau duit tuh. Orang yang jajan. Nanaon we bocil? Bericing. Pas kolot tuh ngawarangkong we. Nang jajan dak? Ti tadi bukan jajan. Kayak gitu jeung urang. Ya. Ayo. Tah, Iya. tewak. Buit. Sok masuk. Ayo tuh. Ewakan. Eta kenakeun. Tewak. Lo gandeng mah tuh. Kita kanyawan duit mana tuh? Gua randeng mah kumaha sih newak teh. Cicing, launan. Keur naraon, Jang? Yo, Mang Komeng dek muli entok berhanyut. 50.000, Jang. Aduh sia mah aing di katempuhan we. Jadi memayarkan ini aturan aing. Bati. Bocil goblok. Mang Komeng. Iya non. Batur rumah jajan malah beli entok. Mana si Pari gandeng wae. Mana ge Alvin? Gandeng wae. Sia mah garandeng wae itu bocil mah. Kan jadi tebar jajan ya. Aing di ketepuan deui ieu entok muli entok ban aturan di berjajan nya mah amun dek kitu cicing nyantai. Cicing atuh ah. Pare, mana geus lila dong pan orang? Heeh. Ayo orang ulin. Di mana sih ya? Nempat sih apa sih ya? Yo, boset kat loba anu beureum na kieu geuning yo. Agama beureum sia mah, nilai teh kumaha sih? Di pendidikan beureum. Di matematika rada mendingan sia yo. Untuk ke sekolah teh kudu nepi. Nepi gerbang balik deui sia mah. Beureum kieu nilai teh yo. Eta mah lapor orang, iya lapor orang mah. Oh. Sesuai. Ayo lapor saha? Ke bapak. Lapor aing. Soalnya anu sia aing mah. Rangsok. Kenceng bolong, ember soek, telapungan atuh lah. Naon sih garandeng wae. Iya bapak. Batur lapor manehna, pada ke lapor orang pan. Nah, ngali. Bawa mana atuh nuduh wae nya. Manehna anu baru rumah lulu nomor eta na. Nonorana teh puntenna. Agung ka budaknya. Baru rumah lulu mah nomorna. Nggak ah. Oh. Bang, Tuh. ngarong sokles ya. Oh, Libur-liburan geuningan. warandeng wae marbutkeun naon jeung teh nempot teh. Pian merekeun ijazahna bapak salah cenah ijazahna cenah. Gua aing koterakeun anak aing. Rok aing care kanan. Ari di kabeh saya nu bapana urang lain mah pian. Oh cenah teh bapak eta wae cenah teh ngomong wae pajarkeun urang pada bapak pande eta. Salah nyokot bapak cenah. Aing bro nama rapot aing disuku-sukukeun sampai teu anak aing. Oh, Orang aing sekolah kan. didikan eta teh bolos wae urang ge nyaho. Anak aing. Ada urutan aing hese ngawarahna. Moal ulin. Aing balik-balikeun ngeudihan. nya pas tuh. Aing sekolah ge nepi ka Bliar baheula.